teuing. Teu hade. Nasib. Teu hade. Jalan. Hareun deui. Aduh. Bisa nikmat ieu geuning. Wangi tadi gelis salira ka impi-impi meureun bagja lamun akang nyantel deui matak akang lawas pisan lelengohan najan nepi ka pati akang pasti nganti-nganti. Naon Bun, gejal maleungit. Orangan kieu geuning. Cicing we. Geuning cicing wae atuh. Cing aya kahayang atuh. Anak muda kudu loba berkarya. Ulah ngalakukeun hal nu teu guna. Komo kalau ku masalah cinta. Lah, Ngeunah ngomong mah. Eta maneh sorangan mau useup rek naon? Oh hal nu hade apa selain nguseup? guna teu meunang lauk. Hote mun menang loba kahayang mah mun daek ngalakonana mah tapi maneh ridho teu. Atuh urang mah bungah bae lur. Ridho. Emang boga kahayang naon maneh ayeuna? Ngacak-ngacak banget maneh. Laksana sanes kembang lamunan mapai pangimpian kasorang bagja duaan ukur salira kembang asih kembang lamunan wangi tadi gelis salira kagambar deui meureun ieu pasini rek mekar deui matak akang lawas pisan lelengohan najan nepi ka pati akang pasti nganti-nganti najan lawas lalagasan muarek jadi pikiran bisi kahayang laksana sanes kembang lamunan mapai pangimpian kasorang bagja duaan Surah naon nih? ukur salira kembang asih Main HP da teu kieu na gaderina. Wah, tuyup nih. Sorana enakeun mah. Enakeun dadahareun. Tapi bener euy. Sora mah ngisikeun isi makna jeung carita da moal ngeunah di dahar. Tapi asli na mang raoseun euy didangukeunna.
Air raos jeung enakeun naon bedana? Kumaha tuh nyebut Mang? Tapi aya halimpun nu enak keta. Naon Mang? Belum sampe. Hipu ta Mamang. Lain hipu mah bom meleduk. Bitu eta mah. Lain bitu mah nu sok dipek-prekan bujurna diangeun. Tuluy dikecerotan. Tutut eta Mamang. Nah asa jauh-jauh teuing Mang tina bitu kana tutut. Saha nu ngagantina? Nu ngaganti Mang. Ti bareto ge tutut. Tutut. Kenal sesoranganan di dia? Kudu jeung saha atuh Mang? Batur teu boga, motor direot, duit harianeun. Kita tadi di dia sugan aya jurig nu maturan. Keur balangsa kieu mah, jurig ge teu daekeun maturan Mang. Ari neng rere ka manakeun? Geus diambang kehancuran Mang. Nah, siga rongsok. Gagah bapak jeung rongsok. Apaan rongsok sok diambang heula mun rek dijual teh. Ditimbang eta Mang, dikilokeun. Terus aya nu ngaganti deui bae. Nah tibareto ge kitu Mang. Nu ngaganti ieu. Kapan urang ningali foto-fotona na Facebook? Mang, Facebook. Oh nya eta heuh. Kapan katempona mah pasangan terasi banget. Kumaha maksudna Mang? Na Facebook katingalina tarasi. Nu bener ningalina Facebook tanah tarasi. Na Facebook. Mang. Facebook. Nya eta na Facebook katingalina pan terasi banget eta. Oh, serasi maksudna Mang. Duh, teuing meuni lieur kieu ngobrol teh euy. Lalieur. Bu aya bangke di dia. Apa aya kotor? Wah, laleur eta mah, lain lalieur nu na bangke Mamang. Aya batur ngobrol, tambah lieur pisan. Ya atuh hari kitu mah. Si Rere teh geus eling beureun ayeuna mah. Sanajan baheula maneh pernah rostarsih oge. Eling rostarsih. Naon maksudna Mang? Duh, Mang Grasing bener ngomongna Mang. Aduh, asa utah kieu Mang, ampun. Pan sadar meureun maneh teh bedan najan baheula pernah rostarsih ge kamana-mana bebarengan, duduaan. Oh, romantis eta mah Mang. Kalah aing kalah milu lieur lah. Mending suang udud bae ye ayeuna mah. Akhirnya ya menang ya. Kira-kira menang puas dong. Bukan lauk. Lauk, nah ini si tas-tas teh ini ngagututna. Kalah sendal ini. Kebalik ini. Yang bandai lah. Nah, geningan tol deui. Banyak apa menang lauk mah yuk si tadi. Eleh itu yuk.
Kinaon aya disket ini kieu. Mau minang lauk kieu meureun ieu mah. Ayo teh rongsokan meureun. Siga tas ngusep geuning. Panen. Ini bebonangan itu teka tempor ya. Naon kata si kompa baskom sendal deh ngusep di mana mari mana? Ketempona we geus di mana? Tas ngusep ti lobakeun. Kan geus nyaho. Make nanya. Lain nampu bebonangan masih atas ngusep ti Cimbe ning. Di tempat sampah geuning. Wah, boro-boro dewek, aing teu ngarti. Loh, masuk. Jangan tumingin euy, aing ngebol. Lah ngomong bah yang udud mesti kan ribet. Tade. Biasa ada pahang nih, jika ada nganjuk. Tengah tarik teh. Oh bener ada nganjuk. Ulah kalau beki tarik ngomongna. 2020 udah nu kitu keneh mang. Sakege geus uyuhan da nganyuk. Tidak mah katong we ngalacau, tapi eueuh geus aya nu nuar. Bujang bayar bako dijual. Sing sabar mang, hirup mah peurih. Komo teu boga jodoh. Nalangsak dah. Sakapu masuk hayang badang jeung daging. Karuhan da ngeunah. Bolah atuh pokona. Ongkoh poyokan, ongkoh direbut. Maneh masuk moyok di lebok. Parimakeun be nu aya mang, sakieu keur hararesena. Kana satenawaran ieu. Heueuh nya. Telat mang. Anun artinya. Mana ningali laukna? Tuh iya tempo. Tah. Ya atuh euy, aing anu deui hararasem ya. Mana pajatas ngusep? Ieu mah kompa jeung baskom. Kapan tetah bebeunangan anu kitu kapanan? Ning ngaledek kawing maneh kudu ngalakukeun hal nu guna. Mana ieu ngusep menang kompa sarua keneh teu guna. Hah, gitu aing apes. Ngusep kenang parabot. Pantesan batu galedek si kompaan banyak kumaneh. Sekalian geng, batu itu nu jarpol tambalan ka ditu. Lah, pusing di mana dekan baik. Balik ku malah. Cenah kudun. Lah, geunah ieu. Budak eta mah mengian. Tungian kasmad. Ini karsa balik ah. Udah, ayo balik. Udah ketemu lah di baturan.
Budak saha mang? Pan kari mamang sorangan. Oh nya. Ai tadi orang asa tiluan. Pan itu geus balik tuh. Karena naonan di? Ih, mani reuas mun jantungan kumaha? Atuh maaf. Apa si Gugun deh? Si Gugun, pan eta motor nalit? Pan ieu motorna, ngan motor uing di si Gugun. Udet mau ieu boros. Da aya urusan nanyakeun sote. Geus lagi teh nempo ieu. Jal we susulan ka ditu ka balong, pugan bae di ditu. Balong. Tinggi balong. Mengkhawatirkan nih budak. Sendal ketinggalan. Aya nu kitu ge. Tanam ubi, tak perlu dibajak. Oh ini strawberry. Tuh, segede-gede euy. Berbuahan. Nampak si Danu. Danu mana? Pan aing ge Danu. Si Gugun atuh nih aing nyebutan si pan si Danu nya. Nampak teu? Oh, nengan si Gugun. Nampak teu? Henteu. Sugannya. Kumaha kabar? Alhamdulillah baik. Syukur atuh baik mah. Aing mek neruskeun dan pepelakan ah. Mau make naon teh sih deh? Iya kan mupukan strawberry pakai teh embe. Ai embe. Pantesan sih ngajakannya salaman ke aing. Ngaja. Kumaha jarawan nih waras? Enggak, kamari gak. Alipuh, padahal ngomongnya. Syukur atuh ari geus waras mah. Kumaha tuh ya pemasukan eueuh. Pengeluaran teu meunang henteu, rokok bayareun. Utang bensin deui can bayar kemang bawor kamari. Aduh, Atuh kumaha ayeuna mah init-initan pan geus puguh. Jalan tarutup. Init kumaha? Bingung. mah nya kudu ngagadekeun motor mah ya. Nah, itu bagus dah. Naon? Panci kene dewek tina ngomong ngagadekeun motor. Eueuy uing mah tuh digadekeun si kumaha, uing meureun motor deui. Maksudna lain ngagadekeun nu dewek. Anu kamari ku urang dicokot. Jadi can ka kantorkeun. Acan aya kene di imah aing. Cocok ya aya bahan ti duiteun. Tapi ngagadekeun ka sahanya ieu. Bingung aing euy. Nah, atuh si masalah gampang atuh. Geus aya nama pasrahkeun we ka uing. Nu penting mah jadi duit. Heuleun. Aduh, keur kieu mah kumaha becaranan penting mah jadi duit. Isuk bisi aya nu daekeun mah motorna. Teang we aing heula ka imah sing puguh. Bisi aing keur pindah keneh udangkeun kumaha becarana sing hudang. Ah, tuh dibanjur-banjur sugan teh kecai balon. Kak. Ari maneh kamari ngomongna siga nu hararese gitu kunaon? Pan heueuh, aing kemari ujug-ujug gagap kitu pan. Aneh aing ya. Apa peda mulai awe kareulis tuh nya cenut kitu. Heueuh da. Nu ngalpoin ini mah sok lena nempo awe geulis siga nu hararese tuh geuning ngomong ge. Pan heueuh, eta kakalage nempo. Komo mun sasalaman, beureun ngowe aing ka lagi. Tapi dah heueuh nya.
Den, kernaon di dinya? Ulah tarik teuing. Ayo nu mandi tuh. Udah dari dinya. Tidak dari ting Hongkong, loba ngahayal ah. Dia dia. Tadi hujan Lin. Heeh sih. Tapi cenah mun aya beda dari mandi mah sok aya pelangi. Tapi ngeueuh na. Diakeun kuota meureun pelangina. Yo kana kota sih Pancet bidadarina teu nepi. edan. Tapi tempat toko masih gak si rere. Singga diulang-ulang. Gerak. Heueuh ning. Udah kunaon deh. Aya naon nih penasaran. Enggak aku tuh bebeja. Kesieu di dicarekan. Si itu kayak kalah ngintip loh. Ih, heueuh nih. Bulan dia yuk. Yuk. Banyak nyarekan. Kalau ambil nempokeun. Depan aing si nanya keur naon da? Teu nyarekan ieu tuh aing nu kieu mah. Buka. Ini si tasnya seuhan. Oh, entas tersusuhan. Ning jauhnya sehana. Nya di imah saat cai mah. Tuh nama dorang teh nyin sumur merenya. Siga di kota. Nih hujan gede teh di saraat selang. Di orang aya sumur si meureun kudu 100 meter nganggalin lagi nih mah kan di orang teh gunung. Atuh bongan melamun hujan selang nasok palit bae ka bocah. Hari ganti ku tabung. Tunggus teu usum ay. Ayo atuh we burung maekeun sesehan. Rek leumpang. Jadi eta mahi. Kuatin motor ieu mau pataan ge ay. Obatan kumaha di kapan tiluan? Pan iya gigireun wae. Pada uing badagnya. Jadi tengah rasa. Ayo atuh kuatin mah. Turah tulah diuk bae rek parkir. Oh mandi. Jangan lupa like, share, dan share. Bye. Lapor. Siap.